di dia hiji ke di dia hiji cek di tukang ulah ngomong jaing ge kos kitu geus di tukang mah aya nu kitu di tukang mana ulah mau ngomong pokoknya di tukang lah pokoknya mah geus babari kuari mah nyandung teh gang ieu atuh hayang ulah ngahiji mah gangna gang pipit nah nu ngora. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah ngariwayatkeun isun saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. Moga-moga nilar bendu safallahu anha saking Siti Aisyah qalat hale ngucap ya Aisyah. Ngucap ing lafadu Allahi supata ingsun demi Allah laqad shalla Rasulullah. Yakti teman-teman nyolati sapegang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai Bayadha ingat saya anak lanang roron nyi Siti Bayadha fil masjid ing dalam masjid. Rawahu Muslimun wis ngariwayatkeun huing hadis sapa Imam Muslim. Siti Aisyah garwa Kangjeng Nabi ku anjeun nyarioskeun hiji keterangan. Saur Siti Aisyah maka sumpah segala besi Habib Rozak teu percayaeun. Wallahi demi Allah laqad shalla Rasulullah yakin Gusti Rasul kantos nyolatin ka dua mayit anak lalaki duanya Siti Bayadha disolatkeunana di jero masjid. Sababaraha tahun ka tukang pernah aya nu nentang nyolatin mayit di masjid lantaran mayit mabangke. Kulantaran mayit mabangke ulah sok dibawa ke jero masjid jenapan masjid mah tempat nu suci. Itu ge lamun masjidna lain ti gubernur. Lamun lain masjid proposal, lain masjid bangsa ti proposal mah Alahadin Sawat tempat. Sarua bae tempat tuh nu mentak kaju dipake salatna nundutan bae masjid na salah. Bangsa ti Kiai Golkar malulu teu beres tempat. Yen masjidna nu rapi atuh ulah sok sabarangan danana. Adana hayuh bae bangsa tinu kos karar itu ge sucikeun. Buktina lain sakadar nyieun masjid, jang contoh lain sakadar nyieun masjid. Ketika Baitullah direhab, Hijri Ismail dikaluarkeun lantaran teu aya dana nu halal. Eta zaman baheula. Lain zaman di Presiden SBY. Di zaman ayeuna mah neangan nu halal. Kadanan atuh heula nu suci jasa mah eta be ulah sok kajumentaan ka pamarentah teu beres. Jang sarana ibadah mah pondok pesantren masjid ulah. Moal ngeunaheun dipake salat. Nu mentak sepi masjid ge tengah peuting teh. Paling diareusian ku budak pemuda nu tas marabok. Atuh meujeuna be tas arulin malam minggu lumpat ke masjid mabok ja emang masjidna ge duit mabok jadi nurug cupu pas jasa ulah kudu nu murni jasa ti pegawe duit sorangan mah teu beunang naon gaji pandai gaji moal gede moal bisa meuli mobilnya namun ngandalkeun gaji meuli mobil mah lain tina gaji tina tanda tangan doang. Tanda tangan tu beres. Habib Rozak kita dari kebeli mobil. Lantaran yang korupsi nya apa? Paling maling laletik doang lah. Masya Allah heze. Kunaon pada desek-desek segala hayang nyeun yayasan teu mah jurusan nu sakola emang parantina sebodoh. Iman tadina masantren salah pajunyian yayasan Masya Allah tinu bagus lumpat kanu jore teu karasa nutup mata hatena Masya Allah aya ge cara wahoer di Tasikmalaya bilih gedung film dijadikan gedung dakwah eta satu contoh bagus teh kos kitu teh atuh urang mah kuari ieu sakolahan jadi pondok pesantren itu balik pondok pesantren jadi sakolahan. Eta teh bararagus kuari mah maningan ge nempuh jang jalan ka Allah supaya murni supaya rapi. Ieu mah keur carita
bahwa Kangjeng Rasul kantos nyolatin mayit di masjid jadi masalah kecuali lobaan itu dengan sakadar supaya nampung doang masalah ai kitu mah diulahkeun lantaran bangke wih itu beda deui mayit muslim bangke gue itu mangan kadelina doang jasadna bangke tapi pan rohna pernah iman ke Allah pernah iman ke Kangjeng Rasulullah bangke nage milu suci lantaran zahir teh kumaha batin zahir teh kumaha ruhna namun imah jore tapi nu ngeusianana kararasep jeung gareulis wih eta imah indah jasa indah tapi imah gedong agreng nu ngeusianana bangsa potongan Habib Rozak aduh udah kletik kagetin itu si jelema tah lain tapi aya sakadar kasep jeung geulis mata mah gampang hayang kasep ka Jepang operasi plastik gampang hayang geulis gampang operasi plastik kuari mah irung petet jadi mancung gampang bibir jebleh jadi bagus gampang kuari mah lah ngan ngaba bagus lohir doang isuk pageto diantrikeun ka leuweung jadi taneuh deui nu penting mah nu penting ruhna nu bagus teh ruhna anu bener-bener nempo ka alam itu henteu ditempokeun ka alam nu ieu nah ieu mah keur kacaritakeun Kangjeng nyolateun mayit di masjid masalah Al-Manal Ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa kasimpulan lama tuwufiya samangsa-mangsa den wafati Sa'ad bin Abi Waqqas sapaki Sa'ad kang putra lanang ki Abi Waqqas arsala maka ngutus azwajun nabi sapa pirang-pirang rabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yatlubna alaihi pri azwajun nabi ayyamurru ingin tah ngaliwat ya sahabat kale kabeh bijanazatihi kalawan ngagawa janazah Sa'ad fil masjiding dalam masjid garwa Kangjeng Rasul lantaran resep pisan cinta pisan ka Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat anu terus berjuang ngalawan musuh-musuh Allah negakeun agama Allah tapi susahna luar biasa sehingga boga samping hiji-hijina nya nama riweuh jasa Sa'ad bin Abi Waqqas artina lemun ieu samping dipake salat pake nutupan luhur ka handap molongo namun dipake ka handap ka luhur molongo urang mah moyah mayeh luar biasa tapi Sa'ad bin Abi Waqqas mah sakitu susahna nu geus dijelaskeun min jumlati ahli jannah ku Kangjeng Nabi sararusah ahli sorga tilok sararugi kos urang kos kieu tapi nu sugih aya Sayyidina Abu Bakar Siddiq luar biasa meuli onta ribuan pake berjuang sorga tamat jadi ukuran nu penting mah batin urang nyantelna ka Allah sabaraha derajat garwa Kangjeng nyuhunkeun supados dicanda ka masjid maksudna rek naon Rusallina alaih maka bakal nyalatin ya azwajan nabi ingat sesaat hayang nyolateun akhirna papalu maka migawe ya para sahabat terus dibawa ke masjid pauqif alaih maka den kandegakeun nopo bihi kalawan Sa'ad ala hujratihinna ala hujrihinna ingat ze kamar azwaj pauqifat hartina dieureunkeun di dinya liwat ka masjid pan aib Kangjeng Nabi mah ieu masjid ya tah kieu mun nyaho ka Madinah mah ieu masjid ya tah jadi dia ye ka arah wetan bumi istri-istri Kangjeng Nabi hiji dua hiji dua hiji jadi lamun mereka masjidnya liwat payeuneun bumi teh ngalangkungan bumi istri Kangjeng tah hayang teh kiai karitu tah mantep wah kudu kolot marah bae tararese boga dua ge puyeng boro-boro opat geus hayang nyaho coba-coba puyeng nyandung ge lamun dua orang puyeng tambahan deui 3 tambahan deui ge 3 kagok puyeng
istri Kangjeng nama gitu numantak ieu bahasa paukifa alaihi maka dieureunkeun saat deuk liwat ka masjid hardu paukifa bi ala hujrihina di kamar-kamar istri-istri Kangjeng yusallina alaih hale nyolati azwaj ingat saat jadi awewe nyalateun zaman harita memeh awewe dilarang nyalateun terus langsung asal di dia nyalateun Allahu Akbar ke mangga Allahu Akbar terus jadi liwat ke masjid ngaliwatan bumi istri Kangjeng geus Kangjeng mangeunahkeun gilir teh malam ieu di dieu malam isuk ka dieu malam ieu di dieu ke isuk ka dieu jadi dirinya kene ai urang mapan kudu ka Subang. Waduh, udah capek datang ka ditu lain sosonoan jeung pamajikan atupan paregel. Ka Karawang, ka Subang, komo ka Bandung mah. Nya jalanna macet, nya bensinna, nya masalah. Enon gitu bermasalah. Geus lamun deuk nyandeng hijikeun. Ya kuali mah loba perumahan ieu. Di dia hiji, ka di dia hiji, di dia hiji, di dia hiji. Cek di tukang, ulah ngomong jaing ge kos kitu. Geus di tukang mah aya nu kitu. Di tukang mana ulah mau ngomong pokoknya di tukang lah pokoknya mah geus. Babari kuari mah nyandung teh gang ieu atuh hayang ulah ngahiji mah gangna. Gang pipit nah nu ngora. Gang pipit tadi di jatah. Nu leutik pamajikan aja pipit. Nah, gang Purukutut. Nah ieu rada gede ye loba ngabaca berarti pamajikan ieu mah ya. Teu di gang Purukutut di dieu teh. Gang Beo loba ngabohong berarti di katilu ya gang katilu tah gang Beo tah nah gang nu hiji deui gang Kebo opat jadina geus urang teh kudu hese-hese tah lamun deuk nyandung geus kitu lah cenah kiai boro-boro nyandung kunaon tuh hajo leutik hate sia mah kiai na ge can nyandung ulah nela aing Masya Allah nikmat urang ningali Kangjeng Nabi mak jangan baris belah dia opat belah dia 5 geus tenang Kangjeng Nabi tidinya kene ya geus bea ka dieu mulai ka dieu deui jadi dinya kene tah lamun geus ka Madinah aya di dinya teh eta bab Jibril teh lempeng ka dituna babus salam lempeng tah babus salam bab Jibril dia bab Nisa tak bab Jibril biasa Kangjeng teh kasumpingan malaikat Jibril didinya mentak dijieun bab Jibril kitu teh urang ge lawang urang kudu dicirian di dia ye lantaran sering hansip masuk bab hansip tah ieu bab Jibril tah eta ti bab Jibril lah bumi istri-istri Kangjeng jadi urang lamun nyaho sejarah di Siratun Nabawiyah begitu urang ka Madinah keluar orang tibab Jibril baheula mah bisa orang teh asup bab babus salam keluar bab Jibril geh asup bab Jibril langsung raudhah kuari mah teu bisa kuari mah kudu babus salam bae asupna kemudian ka dieu keluar bab Jibril lontaran ngabulobana jamaah baheula mah bebas deuk asup babus salam belah kulon mangga deuk belah wetan di dieu bab Jibril mangga bebas tahun 90 9 genep masih bebas ti 9 genep ka dieu geus diatur teu meunang kudu asup babus salam bae ka dieu diatur ku askar zarahna ge zarahna geus teu meunang lila-lila baheula mah biasa tahun 90 urang zarah dirinya assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum terus malah mah didampingan ku askar di dieu katina eueuh masalah nyana nangtung bae besi kumaha besi ngusap teh teu meunang sakadar salam mah geus beres toel ku askar aluar urang bab Jibril tah kuari mah geus teu meunang urang ngalambaikeun tangan ge dideuleukeun ku askar nangtung lila dideuleukeun ku askar bari lempang bae jam macet assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Sofatullah terus keluar bab Jibril tanu geus ka Madinah mah oh iya nuncan bingung aduh nuncan hese kuari daftar kuari umurna 60 tahun daftar nungguan 7 tahun modar ti heula
angel jasa 7 tahun kakarak menang kursi. Masya Allah baheula mah tebu urang boga duit langsung ka Pondok Gede neangan nu gugur harita tembak ku urang berangkat. Masya Allah nikmat jasa ta eta bab salam lurus bab Jibril. Nah kabelah dia di jeun masjid deui ta eta aya mimbar deui di dieu aya raudhah. Nah ieu urang ngabayangkeun mun ka Madinah keluar bab Jibril di dieulah bumi-bumi istri-istri Kangjeng Nabi ngabaris. Masya Allah tah mun aya kiai kos gitu mantep tah. Ieu kiai Haji Hamid ieu musola aju imahna di dieu ngora di dieu kolot di dieu ngora di dieu kolot di ngora opat lah jadi ngeunaheun jasa. Kabeh ge asana guguru kanyana teh. Ih hebat amat babacaanna di mana teu kudu babacaan kunaon asal narasa rawing ceuli bae. Ceuli ulah ngadengkeun omongan pemajikan beres geus sakitu. Anggap angin liwat bae. Kitu bae nyandung mah konsepna. Tuh babacaan jadi nyana marah teh dianggap kurang ajak seuri beres. Geus bae sakitu bae geus. Aduh cenah hese jasa ge ulah nyandung. Berarti sia nyalina leutik. Lamun nyalina gede kakarak pamajikan pemajikan marah ka orang kagabugan ge ujung-ujung cek pemajikan salaki bidug yo bicarakan ge seuri bae atuh da kumaha aing manya kuari marah engke penting ditumpakan kan teu etis. Sebenarnya urang mah sebenarnya nu kumun kapanggihan ku Kangjeng Nabi urang teh disengsarikeun ieu disengsarikeun ieu urang mun kapanggih ku Kangjeng Nabi cak Kangjeng Nabi aya sia ku bodoh-bodoh teuing lalaki cak Kangjeng Nabi matak laisa minna lain umat kula anu mulia anu sampurna jelema mampu teu nyandung coba eta cek nu di tukang hadena aing nyandung. Kumaha disengsarikeunana pamajikan dina pakahan ku sia dipangmeulikeun baju ku sia dipangmeulikeun sendal ku sia diaturna teh pan pamajikan ku sia kunaon atuh ketika deuk nyandung teu bisa cak Kangjeng Nabi ku bodoh-bodoh teuing kecuali maneh teh dina pakahan ku pamajikan teu nyandung kakara tuh setuju cenah. Ada eta mah kajen ku kumaha ge hayang ka pegung. Aduh kajen ku gawe ka bade jasa teh mah hayang teu bisa eta ngan bisa ngan setuju-setujuna doang. Keur carita mun bisa ikhlas tapi lamun teu bisa ikhlas fawahidatan au ma malakat hiji bae cara Habib Rozak hiji bae geus bae hiji geus sanajan kos du kata limbeng masalah geus artinya kadinya deui teh pan kata limbeng ngaranna. Nah iyalah mampir heula di kamar-kamar istri Kangjeng tak kudu dijelaskeun heula paingan mampir heula bumina pahareup-hareup pas lawang menuju masjid Kangjeng. Nah tidinya lah yusallin alaih thumma ukhrija an babil kitu janais kari-kari dan petuaken ya gitu ya janazah atau ya saat sami bae saking bab janais belah ditu aya bab janais hiji-hiji na tihang depan aya ngaran-ngaranan aya sejarah-sejarahan lawang aya ngaran-ngaranan aya sejarah-sejarahan bab Jibril bab Nisa bab Salam bab kitu janaiz. Nah etalah hiji-hiji na ngaran tidinya gagara babalagohuna ananasa maka tumeka ing azwaj apa satuhune manusia abu iku padanya cadian nas kabeh galika ing mangkono-mangkono kitu ing mangkono-mangkono pauki paleh manusia-manusia dirinya nyaja dua qaululan ngucap yan las maka latil janaiz ieu qaulu biha uti apa suwiji-wiji oranana apa pirang-pirang jenazah ikudin panjingkeun apa biha kalawan janaiz al masjid ing masjid pabalago zalika maka tumeka ing mangkono abu
Aisyah pabalago maka tumeka podzalika mangkono Abu Aisyah tanya Siti Aisyah radhiyallahu an kadengikeun ka Siti Aisyah bahwa manusianya can make jeung kitu diasupkeun ka masjid diperintah ku Siti Aisyah nanahonan maka Siti Aisyah nyarios faqalat maka ngucap ya Aisyah Masra anda sauti apa suwiji-wiji iku ngagiakeun ieu maing manusia kok make jeung gancang nyacat ila ayu ajibu maring yen tah nyaca dia nas mala ulima ing barang kang ora den kina uruhiya umat teu pugah teu puguh teu nyuha teu nyaho make jeung cuat-cawat lahum kadue kitu lahum kadue nasbihi kalawan dukhul abu alaiha nyaja dia nas alaiha ingat si Aisyah ayu marabbi janazatin saking entah dan liwatkeun apa janazah fil masjid ing dalam masjid wa tulan sumpah ingsun anna rasulullah ing satuhuna kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salaiku nyalati kangjeng Rasul alam nai bayadha ing atase anak lanang roranya Siti bayadha fil masjid ing dalam masjid tepugah tepuguh sok loba jacat yeuh baheula teh anak dua nya Siti bayadha disalatkeun ku kangjeng Nabi di jero masjid ulah sok cuat-cawat ieu teh nuluykeun nuturkeun sepak terjang kangjeng Nabi jak kapungkur ge ja baheula ge da kapungkur ge kangjeng teh nyolateun teh di masjid jadi masalah tah ieu ku ari persis sok ngaulahkeun nyalatkeun di masjid di lapangan bae termasuk salat lebaran di lapangan bae ulah kudu di masjid jadi sangat itu naon dijadi-jadikeun perbedaan antara Sunni ahli sunnah nu atas nama NU di negara mah kemudian persis jeung Muhammadiyah kuari tambah deh jeung PKS jadi lantaran aya kepentingan masalah leutik digede-gede padahal mah teu kudu digede-gede maningan dibahas di forum yuk mana nu menang mana nu eleh yuk urang sadari selama aya dalil-dalilna adapun kuat jeung teu kuatna tinggal urusanna mun patali jeung hukum berarti kudu nyokot anu sahih batari jeung fadailil amal atuh nu dhaif ge masalah jageus diatur urusan hadis teh tinggal duduk bersama kan ngeunah ieu malantaran nyinggung teh geus boga kepentingan nu teu boga kepentingan mokos urang lebaran pokona mah aing mah sakumaha ulama nu boga kepentingan mau tuh menang lantaran tema Muhammadiyah ajeuna mah ujung-ujungna mah ribut di lembur teh nuturkeun nu boga kepentingan moal anggeus-anggeus datang ka ira ge capek ujianana yes nya namanya boga kepentingan urang mah luruskeun sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim jeung hadis Kangjeng Nabi jeung ijma jeung kias beres ujianana sabodo dek ngomong kukumaha ge at-tahlilul lafzi wallahu a'lam ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami